Pamirsa, upami urang gaduh rerencangan, gaduh saderek atanapi gaduh saha bae, anjeunna midamel kalepatan. Urang sakedahna masihan terang ka anjeunna. Upami pamirsa henteu masihan terang ka jalmi anu lepat, pamirsa gaduh hutang getih ka anjeunna. Eta margina dina kitab Yehezkiel 3 disanggemkeun. Saha-saha cenah anu teu ngabejaan ka batur, getihna ditanggung ku urang. Tapi pami urang ngawartosan anu lepat, anjeunna alim nampi, urang bebas tina hutang getih. Kumargi kitu upami aya jalmi anu midamel kalepatan, jalmi aya anu nuju sasab, urang kedah enggal-enggal ngawartosan, kedah enggal-enggal ngelingan. Upami henteu kitu, tanggal walerna aya di pihak urang. Pamugi pamirsa janten jalmi anu mirosea kanu sanes tiasa ngemutkeun kanu gaduh kalepatan. Gusti ngaberkahan.